di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Cak Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat cari cing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek blus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek blus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai, ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngagejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetap masih culak cilik keneh wae. Masa sih cak hatena. Neraka kan seuneu. Mun jelema kudu ngagejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae. Mah Kangjeng Nabi salah ye. Masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurungna. Sahabat teh masih kene culak cilik. Banget percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sisia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing lah. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing lah. Ih bari yang berani ayo aing lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian dasar. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin, mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi lah di kana kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli. Geus mah jang pamimpin bae beuli, sia mah teu kudu lah. Cukup ngadengkeun di aing geus. Ya Ki Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan. Ki partai tilok aing ye gua ngomong ye. Berduyun-duyun jelema menuju neraka. Kaget sahabat. Salah ngomong meureun Kangjeng. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Asana lain meureun. Berduyun-duyun jelema ka neraka. Aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana. Halangan aing. Oh berarti bener cak sahabat. Ya Rasulullah kunaon? Lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa. Dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah ke Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona. Nah ieu ge nyekel bendera ketika hayang teh Kangjeng Nabi aya goron ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti. Nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang deh. Sahabat kaget je pan ka dagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang belum sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir aja berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut biasa tah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu
sarik maling kobean maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang yang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling